Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring saparakanca di kelompok 5 kelas 4A Pendidikan Bahasa Sunda baris ngajentrekeun kumaha carana ngagunakeun aplikasi Kahoot minangka media pangajaran aksara Sunda. Ieu pedaran teh leuwih ditujukeun ka guru salaku pendidik dina prak-prakanana ngagunakeun aplikasi Kahoot pikeun ngarojong pangajaran aksara Sunda sangkan bisa leuwih hirup siswa. Dina ngagunakeun aplikasi Kahoot teh aya 3 tahapan nu kedah dilakukeun. Kahiji nyaeta tahap registrasi, kadua ngadamel soal dina aplikasi Kahoot, katilu cara mainkeun aplikasi Kahootna. Tahap registrasi. Langkah kahiji, guru tiasa ngunduh aplikasi Kahoot, oge tiasa ngakses dina Google atawa nu sanesna ku cara ketik kahoot.com, tuluy enter. Sabada lebet kana website Kahoot, upama teu acan pernah ngadamel akun, mangga ngadaptar heula ngaliwatan tombol sign up anu pernahna di luhur palikatuhu halaman web. Klik tombol sign up, teras pilih guru atanapi teacher, tuluy klik school. Saupama teu acan gaduh akun, tiasa registrasi heula ngaliwatan sign up with Google, sangkan tiasa leuwih gampang dina ngemut user sareng passwordna. Sabada eta, kantun lebetkeun wae email sareng passwordna. Tuluy klik continue sareng sign up. Tah, saatos sadayana kalaksana, kin tampilanana sapertos kieu. Cara ngadamel soal dina Kahoot. Sateu acana, simkuring saparakanca bakal masihan conto cara ngadamel soal jenis kuis. Upama bade ngadamel soal, klik create di luhur katuhun warnana biru. Tuluy klik create. Tah, sapertos kieu tampilan tina layar laptop teh. Di pali luhur katuhu aya themes ieu pikeun tema nu bade digunakeun. Sarta tiasa oge temana tinyalira. Di pali katuhu aya kolom question type. Ieu pikeun milih jenis soal nu bade digunakeun. Aya kolom time limit pikeun waktu setiap soalna. Aya points pikeun lamina waktos ngeusian. Sareng aya answer select. Langkah kahiji, tulis soal nu bade digunakeun dina start typing your question. Tuluy tiasa nambahkeun gambar dina kolom kotak eta kantun klik tambah. Pikeun pilihan jawabanna, guru tiasa nuliskeun dina bagian kolom di handap anu warna-warni. Tuluy, upami tos diserat sadayana pilihan jawabanna, tiasa ngaklik nu wanguna buleud, sisi satiap jawaban ieu pikeun jawaban anu leureusna. Antosan dugi ka aya tulisan save di luhur sareng dina kolom eta atos checklist warna hijau. Upami bade ngadamel soal sejen, tiasa klik add question nu warna biru di pali kenca. Lakukeun lengkah-lengkah di luhur dugi ka rengse soalna. Upami tos rengse ngadamel soal, klik setting di luhur nu tuluy eusian deskripsina. Tiasa nambihan cover image, teras basa nu bade diangge, teras tiasa milih ieu kuis kangge private atanapi publik. Sareng tiasa milih musik nalika prungna ieu kuis. Saatos kitu, klik down. Tuluy klik save di pali katuhu. Antosan dugi ka layar laptop teh balik deui ka home Kahoot. Upami tos kasep mah aya dina kolom my Kahoot di pali kenca soal nu tos didamel. Cara mainkeun Kahoot. Pikeun siswa tiasa ngadownload aplikasina heula atawa lebet ke halaman kahoot.it. Tuluy
lebetkeun pin nu ku guru tos dibagikeun. Sabada kitu, klik enter. Tuluy lebetan kolom nami, klik enter. Kantun ngantosan guru kangge ngamulai gamena. Pikeun guru, dina kolom My Kahoot, klik soal nu parantos didamel, tuluy pilih start. Saatos kitu, klik klasik mode. Tuluy aya tampilan sapertos kieu. Guru kantun ngabagikeun kode nu aya dina layar laptop ka murid. Upami atos lebet sadaya muridna, tiasa klik start, dipalih katuhu pikeun ngamulai kuisna. Upami sarengsena kuis hoyong ningali nilai ti murid, tiasa ka home, tuluy klik report, dipalih luhur. Tah, ieu aya contoh larapna aplikasi Kahoot dina pangajaran aksara Sunda. Wilujeng nyakseni. Mung sakieu pedaran ti sim kuring sapara kanca, hapunten seueur kalepatan, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.